Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana barudak ka resep sareng garelis kelas 5. Patepang deui sareng Ibu Mai dina pembelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang balajar ngeunaan kecap kantetan. Naon anu dimaksud kecap kantetan nyaeta dua kecap anu babarengan ngawangun kecap anyar sarta mibanda harti anu beda jeung harti kecap asalna. Jadi kecap kantetan adalah dua kata yang digabungkan dan mengandung arti yang baru. Contoh, aya cikur jeung bawang bodas deui. Nomor 2. Eta bumbu teh tuluy direndos dina coet batu nu rada jebrak. Nomor 3. Sanggeus bumbuna lembut, indungna ngasupkeun kacang panjang nu geus ditek-tekan engkol jeung terong nu geus meunang motongan. Pada kata yang Ibu Mai beri tanda merah dan yang bercetak tebal itu yang dimaksud dengan kecap kantetan. Kecap kantetan dalam bahasa Indonesianya juga disebut dengan kata majemuk. Kecap kantetan memiliki ciri yaitu tidak bisa disisipi. Maksudnya tidak bisa disisipi dengan kata lain pada dua gabungan tersebut. Ciri selanjutnya yaitu tidak dapat diperluas. Maksudnya tidak bisa diberi imbuhan pada kata tersebut. Nah, ciri yang ketiga yaitu posisinya tidak bisa ditukar. Jadi misalnya tadi kan bawang bodas, tidak bisa bodas dulu baru bawang, begitupun yang lainnya. Contoh lainnya ada pada halaman 86. Dan di bawahnya ada tugas. Kalian mencari kata kantetan dan nanti ditandai saja dengan garis bawah atau dilingkari. Lalu dikirimkan pada Ibu Mai. Hatur nuhun atos ningali videona. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.